Sok nang apa kabar. Aduh, alhamdulillah kapendak ya. Capek urang di itu. Kunaon Jauh-jauh bos putar-putar terminal, putar-putar. pan tiba heula ya di dieu Oh, mi abi teh. Sok mana? aduh sok cari aduh puranya Kurangan justru. aduh pamajikan eueuh abi teh yo cai-cai atunya aduh ya punten ya sinanya aduh aya Standby hari caya standby. aduh hampura cenah Baik. ulan Nah, hampur aku justru orang tadi minta hampur, orang nggak ganggu. aya naon Jon Iya, orang teh kan jauh di lembut ka dieu nya. Orang teh perlu jamang bae teh ye. Nyamun. Amat mah bisa ngulungan. nya Bisa teh ngulungan ayo. biasa jeung Jon Maksudnya Jon, aduh, orang teh pada man yeuh. Nih, ih, hesenya pagawean zaman ayeuna. atuh mohon si lain mah mana hese kieu Sugan mang bae boga solusi gitu. gampang solusi Gampang ngomongnya jika dukun yang ngagampangkeun urang. Jon teh damel naon cenah Pokoknya mah hang damel nu halal pokoknya mah supaya indung Jon teh teu bawel teu ngabaca wae. Sok ayeuna mah gampang mang bae boga sepatu ieu cenah sepatu wasiat sok Jon gampang ka Jakarta ayeuna mah Teu kudu jauh-jauh ka Jakarta deket Imah Jon ge aya pos sama lowongan ya. Ya lowong suga-sugan ketarima gitu. ya mohon sok ieu mah si Jon teh boga sepatu ieu teh sok dipake ku mang bae pernah ieu teh gawe ka Saudi cenah ieu teh oleh-oleh di Saudi cenah ayeuna mah diserahkeun ka Jon tah sepatu ieu teh sok mangga cenah Sepatu keramat iya sepatu keramat beli ieu mah jiga sepatu tentara. iya tuh mon abi teh tentara di situ teh nah ieu teh wasiatna gugu dalam perang ieu teh kok Jon ajaran itu jeung ieu. iya Bukan manfaat itunya Manfaat. Nah, ieu sih segala nyebrang kieu nya. Bukan ajeuna nya emangnya. iya mohon Aduh nuhun atuh ngomong sok plastikan ayeuna mah nya itu yang plastik yang mana? plastikan Beberapa carangan rumah kan bae cenah patuna saya ya deui gampang kalau plastik ada yang ngambil plastik ada. iya Ini betul amat dia. cenah Mudah-mudahan dia manfaat ya. Karir mah ya. Sing mawa rezeki mana ya. Jon teh kamar wae atuh sabetak pendapat dieu cenah ieu teh membuka ide ka dieu orang teh dicarekan di hayang silaturahmi. Kemudian pikir teh teng ka dieu. Sok ayeuna mah ieu mau oleh-oleh pikeun ka Umi Jon cenah moal moal ngambek cenah Emang opak oleh-oleh langsung digoreng-goreng ku lindung orang gitu. Ini 45 tuh dagoan pakai kurang manfaat gitu. Iya, pakai. Nya engke dipakeuna. Ayeuna eukeun ieu halah mun tundung minum ke atuh. sok mangga carek aduh taya kue-kue Itu kudu kue nu aya we naon we pokona mah. nah jaya jambu atuh nya biar nang mbe ka pasar aya bete nya Jambu. nah Ieu mah jiga sulak pas bisa ya sok aya jambu saeutik kita sing ngarujak abi teh Cing asli coba asal urang bae. kan bae asem ge Bae lah pokona mah. Benar-benar mah hebat kan bener-benernya. gak mah Jambu cai subuhan tuh. Nyawa wae ke perjalanan jauh teh. Jon teh pan ke pausing ieu apa asem-asemna sok ya betul asem teh abeng teu lieur sia Sebenarnya teh bisa cenghar gitu ku ya. seharnya poho Ngasuh. adem Enggak ujak.
Sok Beli lah. lah satu kali makan belanginya. Nya, Sayangan. jangan. Kayaknya tinggal mainan. Ini. Oh. Bukan malamnya. Kamana itu dekat cah saeb. Nuhun. Lain penanung, emak wae kan galak. Nya, Awak-wak wae bawel. nya. Mu kan mesti telat balik. Heeh. Entar telat balik ya, carekan dia wae. Oh, nya tuh. Caranya buru-buru macam hujan. Oh, nya tuh. Mun atuh kitu nya, ieu. Pas ya, mah poho nya pake ieu. Da mah. Siap, nang we. Dua-dua manfaat. Nya mah. Sok cai itu mana tuh. Sok telat tak. Alhamdulillah, nu nang bae. Aduh. Nya, tuh. Siap. Ya. Ada Jonnya, hati-hati Jon. Boga ongkosna Jon. Ya. Oh. Iya. Oh, pokoknya pakai sepatu ieu. Siap. Ya, teu nuhun nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jon. Yuk. Siap. Yuk. Sampai akan teh hadir nawan apa pergi kadang wae gitu nya kayak bawa balik ke si emak ngada sih masa petukin bawa jauh-jauh ayo sedih amatnya jual wae gitu kan udah ikannya jual ya tapi ada murah kita 200 ge gocap ge dijual kita mah laku mah ieu waktu perang ya aduh sejarah memang bae ya cabut mang bae oge kadang-kadang teu nyambung ieu entak tak dijual lah dina omongan tadi kecang cahaya mang bayi tinggi mah balik lah hari banget sugana cuma tengah ada ya emang kan tuh dia awan kan cuma kedengeran kan bayi orang ngomong iya ya nawarkan bah sepatu iya harusnya di gawe iya sepatu terus sih kan cuma depan orang dijing-jing sanggup orang mang cuma ya bang Iya, ada moli Iya, udah. ada oh tempo. boleh Habis ya. apa Hati yang telah. Ini tadinya. Tuh satu malah ayo Tuh, mah ada jadi kosong. naon mah jadi banyak. Tong baliknya ampun aja ngaganggu ya. Ieu mah kumaha Oh, do ada makan do banget. ampun. Ya tuh, enak. Aduh, assalamualaikum Mang Yai. Ya, Waalaikumsalam. Kumaha cager? Ieu Mang Yai. Jual teh nawaran sepatu ye. Emang lain sepatu halus sih maksudnya. Sabtu keramat. Sabtu Besi Mang keramat. Yai karek mah tuh, jeung perang ieu. Jeung perang ieu. Itu kan tugas lain. Wah, Ayo bahaya. Pak lulus lah. Wah, jadi Bukan duit pirang bagus ya mah nih beli murah ieu mah paling 20.000. Wah, ya. Ini mah aduh. Jadi tulus lah. Tulus ya. Oke. Pakai tah tong. Tulus ya. Aduh. Aing mah sabatu teu laku-laku ieu teh. Aduh, kudu dikamanakeun sabatu keramat ieu. Mang bae hapeuk lah. Bati ngabuluk-buluk. Buluk-buluk di akuarium. Terus sepatu sangtara ya teu laku-laku. Aing mah sugan-sugan ya lawan ye, ngudaekeun ye. Terakhir kalina ye Dia ya. Tapi cangkel mau jauh-jauh laku-laku coba mencoba wih iya KM ketua memuda iya aman tapi teh gaduh aku tuh ya beli capek kayak tuh kadieu serius ya beli nanya kembali baraha uangnya baraha 2.000 dun aku kan orang ongkos nang hongku ge bolak-balik baraha 10.000 ieu geus di kota di mau baturan si Mang Bae apal meureun si Mang Bae satu kos dia coba balak itu kan majih nanti Amang Amang mah jagoan ini ya nonton tuh wae can dicoba nih baik-baik tak butut eta mah cobaan heula
tuh bisa. Coba heula, cocok-cocokin gitu udah kita tuh. Hebring ieu mah pasti ieu mah. Batu sari ini ngali amang pas sareng ngubung utang tinggal itu. 2000. 2000 ti mana? Ganti ongkos atuh 2000. Tah lo Bang. Aku kira aku 2000. Iya tuh lain lo mah balikan di dina. Itu anggaran 2000 eta tuh tanu gambar eta. Aing mah. Emang gak ganti ongkos tuh mang tadi 2000 anak goceng atuh goceng deh tuh 7000 ti 2000 deui atuh 1000 deui. Iya cepet tuh mahal ieu. Apa gue gak boleh latih atuh eta. Dit 2000 tas sama dia 7000. Aing ieu mah. Teu cepet teh. Kali-kali lah. Ngerti alhamdulillah yang penting hasil teh kadu ka dieu urang nu meuli ieu. Poe ieu denger ieu sepatu timang bae ieu teh ngomongna mah sepatu keramat. Bakalan hebring sukses cenah. Saudi teh Saudi mana teh nyaho tangkal sao jiga nama eta mah coba mun dipake ku amang emak pasti pasti HP ku amang mah sadieun batu gebrak jiga tangtara tah geus deal eta mah tuh ningali ekstra pasang 2 pasang geus deal geus setengah duanana pasti pan pakena ge 2 geus asukeun dealnya heeh pake nya ka pasar nya pake gawe ulah henteu jadi gitu aja kejeng lah baju 7.000 lah lumayan lah dipantau hasil kes kayak itu kadieu dia tuh iya tuh naik kemana amang ada kayaknya lah kamu kagul ke Bangkul ayo mau sepatu gitu kagul ya udah orang catin ngisi dia ampun teuing nasib pakainya orang tuh ayo bah 7.000 perak alhamdulillah lah segini rezeki baik cangcaya aja urusan aja ya maksud apa hasil sakit alhamdulillah jadi lagi lumayan lah kembali kopi aja malah ujung-ujung nama nihil dewa ngomong sama lu hebring bakal sukses bawa balik si Bang Adat pasti apa gitu mah iya milik nama emak jika nama ya terus dia kapanggil lah lawanannya saya mungkin balik lah alhamdulillah sakit ya Coba. Aduh, ya sepatu aya di dieu ye. Bicin suka nu meuli tadi si Mang Emak ye. Gitu ye. Aduh, sepatu keramat jadi lalawara kieu. Ieu mah ieu mah geus emang kudu milik uing bukan itu ya. Dijual geus itu ka dieu, bang dibeli ku Mang Emak. Ayeuna di dieu bawa dipicen ku manehna ye. Ka Cida Joledar ieu mah. Berarti milik orang ieu geus lah. Main 7.000 menang duit. Sepatu balik deui. Mungkin kena tangan ieu.
lumayan lah. Bulan kira-kira mah kepake. Simpen ke di mah urang maneh ah. Ari kamanakeun kenang-kenangan. Hayang kenang tempat kenang putih.